Urang kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dinten ayeuna tiasa tepang deui sareng pengajaran bahasa Sunda. Satu acana aya nu teu hadir? Aya. Saha nu teu hadir? Anissa Bintang, Zeno, Cantika, Aisyah. Teu damangnya? Teu damang saya teman. Sakantenan satu acan urang ngawitan diajar, sareng urang doakeun anu teu damang supaya engke tiasa damang, tiasa sehat deui, tiasa diajar sasarengan sareng urang deui. Mangga ka Bapak KM Adit, mangga tiasa dipimpin kanggo ngadoa. Siap, Nak. Sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, nami permainanna tebak gambar. Siap? Iya jawabannya iya mah kedah out of the box nya. Cobi. Tah, iya gambar naon? Penguin. Kelompok hiji, mana kelompok hiji? Adit, naon? Kucing. Kelompok dua? Kelompok dua? Gajah. Tilu, mana tilu? Oh, tilu ucing. Opat? Kelompok opat? Kelinci. Lima? Anjing. Gogo. Teu naon da nami satona anjing menyerek gogo. Anu laras ieu teh gambar. Tenang. Ucing gitu. Nu bener kelompok hiji. Ya aksara Sunda dina kahirupan sapopoe tiasa ditinggalnya. Ku zaman ayeuna mah aksara Sunda tiasa dijantankeun ieu tanon ieu. Kaligrafi nya engke urang bakal diajar ngeunaan nyieun kaligrafi Sunda. Terus aya oge di dieu nyieun naon? Plang nya, di dieu plang jalan biasanya dipakai aksara Sunda di Bandung. Terus ayeuna dina HP ge tos aya ayeuna mah dina media HP dina keyboard aksara Sunda tiasa di-download di HP ta ieu contona ta. Contohnya ya bilih aya nu bade ngetik dina WhatsApp misalkan WhatsAppan sareng saha nganggo aksara Sunda. Tah ieu contona. Mundur. Tah ieu kanggo arkada ayeuna teh nya arkada. Di dieu sadayana gaduh HP? Gaduh. Nah. Jadi arkada teh mangrupikeun aplikasinya, aplikasi HP. Terus di dieu aya oge kartuna. Janten engke teh urang teh bakal nyusun kartu. Nyusun ke kacapan, tah ieu nyusun kartu-kartu orang buka heula. Set. Tuh. Jadi engke dina kartu teh disusun ku hidap jadi hiji kecap. Nya, dugi kadinya heula paham? Nah, engke saatos disusun, engke dina aplikasi Arkadana di-scan. Aya di-scan, engke bakal keluar misalkan nyusun kecap ucing, tah engke bakal keluar ucing dina HP-na teh. Nah, soknya siap? Ayeuna urang cara nginstalna heula Arkada. Mangga tiasa di-download heula di dieu dina barcode tiasa di-scan. Sok cobian di-scan. Atos. Nah, tos di-download nya. Tah, ieu contona nya. Tah ieu tampilan aplikasi dina HP. Nah, terus engke ieu kartuna. Terus kayak kartuna ku urang disusun. Nah, contohnya ieu jadi ucing. Ucing keluarna ucing lain domba jadi domba. Tah, ku urang disusun contohnya misalkan jadi kecap naon eta? Ucing. Nah, terus engke dina HP sabadana di-scan barcode-na bakal keluar ucing dina kartuna teh. Nah, siap? Nah, terus engke sabada di-scan terus engke ku urang aya LKPD-na oge nya, lembar kerjana. Mangga kanggo aya nama ieu kartuna dicandak heula. Kelompok hiji mana? Tah, ieu aya LKPD atanapi lembar kerja peserta didik ieu teh kedah diisian ku unggal kelompok. Tah di dieu jadi tadi dia petunjukna nya cara ngisina jadi engke diseratkeun di dieu kecap nu kapanggih naon wae. Terus seratkeun oge aksara Sundana kumaha? Sip? Nah.
Teras seratkeun naha animasina tampil atanapi henteu. Nah, siap? Mangga. 2 3 opat nitip sarang anu 5 tuh. Aplikasina seueur sanes ucing hungkul. Aya sok seratkeun pamitos kapendak. Ku Bapak di pasihan waktu 15 menit. 15 menit nya. Aya caangan cik HP-na. Nah. Aya keluar animasina? Sok. Ucing tiasa kan tadi atas ucing. Mana? Keluar heula. Sok deh. Naga. Mohon. Naga deh. Mohon pamit tampil di checklist we. Aya. Tak cobian ku ieu. Crash gitu ya apa. Mohon. Aya. Tuh, aya. Mana nih? Kucing. Mana? Perataskeun heula. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sapara kanca bade midangkeun tentang ngenaan aksara Sunda. Kecap nana sok. Kecap anu kapendak sareng tampil nyaeta kecap parahu. Parahu, sok serat di dieu kusaha ulah ku saima atuh sanes. Sok nah. Kecap naon deui saima parahu animasina kumaha? Hejo. Parahuna warna naon? Hejo. Warna naon kelompok hiji parahuna sami bentukna hejonya, hejo tuanya. Hejo tuanya sami parahuna. Berarti kecap parahu. Sakitu di kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emprak. Kelompok terakhir mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya dina kesempatan ayeuna simkuring sapara kanca ngadaengan dugikeun presentasi kanggo aksara Sunda anu yang satu acara. Jadi kan aya 3 kecap anu tampil di belajar. Mohon. 4 saudara depan. 4 mangga. Aya Ucing, aya sangu, aya apel. Sekarang aya kareta. Kumaha sok mangga anu bade nyerat aksara Sundana? Iya pamanggih kelompok 5, kelompok terakhir aya kecap naon wae? Aya Ucing. Leresnya ieu aksarana kieu leres. Leres. Teras kecap sangu. Cenah. Teras apel. Teras kecap kareta. Sip. Kanggo aksara Sunda leres sip. Mangga tiasa ditutup. Mungsak itu anu papihatur sadinten buah sadinten dibawa ke parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mangga urang evaluasi heula kanggo pengajaran aya 5 soal. Siap? Ayeuna cobi buka HP-na. Ayeuna urang ieu jadi evaluasina ngaliwatan Kahoot. Ayeuna pernah main Kahoot? Nah, siap. Tah, pina 75 genap 204 genap.
Di dia soalnya engke nebak aksara Sundana naonnya. Hiji. Sok. Siap. Ucing, nu tadi kumaha aksara Sundana? Nu ada. Tidak. Atas. Anu laras ieu nya ucing tanu koneng. Ucing. Nomor 3. Enggak sam. Enggak. Ya, atas berarti gang ieu diantosan. Siap. Nah. Tujuh, genap, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, benar. Berarti sinyal. Angke berarti. Sinyal berarti. Nu laras ieu nya nyerat manuk kumaha? Tuh. Anu nilai pangageungna nyaeta wilujeng ka juara 3 di Tinbi Adit kemprah kelas 2 asa. Nu kahiji Firman hiji. Poinnya berarti leres sadayana nya berarti 100 tuh. Firman salah hiji. Tadi asa salah sabriji. Salah 2. Adit salah sabriji. 3. Sih. Salah 2-nya. Nah, atasnya. Eta kanggo evaluasina nya. Mangga sok calik deui. Nya sinyalna rada error. Mangga anu tiasa nyindakeun deui, bieu. Jadi di aksara Sunda teh tadi aya aksara naon wae aksara ngalageuna ya sabriji. Aya nu bade ngacung deui, ngacung. Mohon aksara suara. Angka, sip. Aya deui nu bade nambihan? Sok kumaha? Adit sok. Yang mbak aksara ngalageuna jadi rarangken teh pikeun ngarobih aksara ngalageuna. Tiasa rarangken aya sabaraha golongan dit? Aya 3. Leres. Aya anu di sip. Laresnya jadi tadi anu tos didugikeun ku Alis nasaurna aksara Sunda teh aksara suara sareng aksara ngalageuna teras aksara angka. Teras ditambihan ku Adit tadi teh dina aksara Sunda teh aya rarangken. Leres sip aya rarangken. Teras dina rarangken teh kabagi jadi 3 golongan. Aya anu di luhur, di handap sareng sajaja. Mangga sakitu heula kanggo dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosana. Sateu acan ditutup mangga urang ngadoa heula dipimpin ku KM Adit mangga. duduk siap gerak. Sateu acan ngadoa. Sateu acan uih. Sateu acan uih, ayo orang doa. Dikawitan. Amin. Mangga sakitu kanggo dinten ayeuna tepang deui engke minggon payun urang kana ngadamel kalimah ngangge aksara Sunda. Siap? Siap. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.